Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'u annaman qalladal Qur'an was sunnata. Ar-rabi'u ari anu kaopatna masalah taklid eta annaman sanyana jalma qallada anu taklid itu man Al-Qur'ana kana Al-Qur'an was sunnata sareng kana sunnah al-qat'iyata anu pasti eta soha sah naon imanuhu imana itu man litibaihi karena ittiba nuturkeunana itu man al qat'iyya kana dalil qat'i dalil anu pasti. Waman ari jalma qallada anu taklid man ghairu zalika kana salianti itu Al-Qur'an was sunnatal qat'iyah lam yasihha maka teu sah naon imanuhu imana itu man naon margina li adami amnil khoto'i karena henteu aman tina salah ala ghairil maksumi ka salianti anu dimaksum. Ngan kudu nu nyaan meureun nu ahli ari langsung taklid kana Quran jeung kana sunnah anu bisa ngaguar eusina maknana korek-korek na nu boga pangkat mujtahid lain ecek-ecek urang bisa deh maca Qur'anana ge loba salah keneh hayang langsung kembali kana Qur'an. Al-khamisu ari anu nomor kalimana eta al-iktifa'u ngalap cukup bihi ku itu taklid min ghairi isyanin kalawan henteu dosa mutlaqan kalawan mutlak. Ini nomor kalima paling ringan. Cukup taklid disebut mukmin bahkan teu dosa mutlak. Rek ahli mikir rek henteu. Li anna nadzara karna sanyana mikir berfikir eta syartu kamalin syarat kasampurnaan iman. Paman makari sajalma eta kana aya pihi eta tetep ditu manaon ahliyatun nazari ahli kana berpikir walam yanzur sareng henteu berpikir itu man pakod taroka maka nyata ninggalkeun man al aula kana nu leuwih utama. Jadi an-nadru mah eta mah syartul kamal, syarat kesempurnaan iman. Jalma dibere kapinteran tapi teu daek mikir, ninggalkeun kautamaan eta mah. Sampur ari cukup mah cukup ngan pedah teu sampurna, teu jadi dosa. Kada sapertos ieu pendapat zakara nuturhu kanada saha al-Bajuriyu Imam Bajuri. Wa qala ngadau sa'al Munili Imam Al-Munili kana lapan wa ala hadza sareng didasarkeun kana ieu kaul anu nyebatkeun cukup taklid mutlak teu jadi dosa yakunu maka aya naon an-nadzaru berfikir al-musilu anu bisa ngadugikeun itu nadzar ilal ma'rifati kana pangkat makrifat eta mustahabban disunatkeun. Jadi berpikir anu nepi ka boga titel makrifat jalma nu berpikirna itu berpikirna hal anu disunahkan.
Asadisu ari anu kagenepna eta anna imanal muqallidi sanyana iman jalma anu taklid sahihun eta sah. Wayah rumu sareng haram alaihi kaitu man naon an-nadharu berpikir dah ieu mah. Iman taklid sah bahkan haram dipake mikir. Neangan dalilna. Wahwa ari ieu as-sadis mahmulun eta dipanteskeun alal makhluti. Kana pendapat anu geus dicampuran bil falsafati kalawan pola pikir pula sipah. Nah, nu kagenep ieu rada power pisan ya. Nganggap haram nazarna teh mikiran dalil teh nganggap haram ya mah teu meunang di pikiran dalilna teu meunang. Aya kemungkinan pendapat kagenep ieu geus tercampur paham-paham pula sipah. Paham-paham pula sipah. Bet kagenep katujuh kadalapan. Paullahu maujudun qadimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wa mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantaziru. Paullahu ari Allah maujudun eta anu wujud qadimun turzat anu qadim baqi tur langgeng mukhalifun tur anu ngabedaan lil khalqi ka sakabeh makhluk bil itlaqi kalawan mutlak wa qaimun sareng anu jumeneng kalawan datna ghani tur anu sugih wa wahidun sareng anu tunggal wahai sareng anu hirup qadir tur anu kawasa muridun tur anu ngersakeun alimun tur anu ninga bikulli syai kalawan sakabeh perkara samiun anu nguping al basiru tur anu maha ningali wal mutkallimu sareng anu ngadawuh lahu eta tetep ka Gusti Allah sifatun ari pirang-pirang sifat maknawiyah sab'atun anu 7 tantazimu anu narima tersusun itu sab'atun tantazimu anu narima tersusun itu sab'atun. Nomor hiji al wujud yani ngamaksud kinazim Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki idza aradta di mana-mana ngamaksud anjeun ma'rifatal isrina kana nganyahokeun 20 naonana sifatan sifatna pakulu maka bakal ngandika kaulalaka kanjeun kana lapan Allahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi ila akhirih nepi ka akhirna itu bet. Pal wujudu ari wujud
amrun eta hiji perkara iktibariun anu bangsa perkiraan. Iktibariun anu bangsa perkiraan. Ya tabiru anu ngira-ngira hu kana itu al wujud saha al mu'tabiru jalmi anu ngira-ngirakeun. Pidhihnihi dina hatena itu mu'tabir. Ayu qadiru tegasna ngira-ngira itu al mu'tabir hu kana itu al wujud pihi dina itu dihnihi. Jadi wujud mah amrun itibar, perkara anu sifatna teh perkiraan, anu dikira-kirakeun ku jalmi anu memperkirakeun dina hatena. Contoh naziruhu ari contona itu amrun itibariyun eta asaubu baju masalan pamana. Perbandinganana model baju. Idza kana di mana-mana aya itu saob eta pi sundukin aya dina jero peti. Contona baju upamana eta baju aya dina jero peti. Suma ukhrija teras dikaluarkeun itu saob minhu tina itu sunduk. Painahu tasanyana itu saob eta yatasipu bakal narima kasipatan itu saob bizuhuri ku sifat jelas garis miring katingali. Leres teu? Acuk dina jero lomari katingali teu? Katingali teu acuk di lomarian di petian teu. Tuluy we dikaluarkeun bukakeun petina dicokot bajuna. Painahu yatasipu bizuhur begitu si petina dibukakeun bajuna dikaluarkeun jadi katingali teu? Katingali kasipatan ku jelas eta baju. Tah fahadza zuhuru ari ieu sifat jelas, sifat dohir, sifat katingali. Laesa eta lain ieu duhur waspan eta sifat zaidan anu ngaleuwihan ala saubi kana dat baju da geus sedat baju nama kitu-kitu keneh reker dina jero peti kitu sakitu teu kurang teu leuwih bentuk datna teh ningang geus dikaluarkeun tina peti kitu we datna teh teu kurang teu leuwih nya ngan pedah keur dina jero peti mah teu katemong ningang pas dikaluarkeun tina peti jadi katingali tah sifat katingali dina baju eta teh suatu sifat anu tidak melebihi dat baju. Ada teh illa kajaba anal akla sanjana akal eta yuqaddiruhu sok ngira-ngirakeun itu akal kana itu saob kana itu duhur waspan kana jadi sifat zaidan anu ngaleuwihan. Ngan pedah akal osok ngira-ngirakeun osok ngareken bahwa sifat jelas teh mangrupakeun sifat selebihna tina naon tina baju padahal hakikatna mah henteu. Sifat jelas teh naon teh anu saob teh sifat jelas nu aya dina baju teh anu saob datiah baju teh ngan pedah akal osok ngaitibar osok ngareken bahwa sifat jelas teh sifat selebihna tina baju padahal henteu selebihna memang sifat jelas teh baju teh lain sifat selebihna baju teh sifat jelas teh ngan akal osok ngareken eta teh seolah-olah sifat saleuwihna tina baju. Aya baju gitu jelas beda deui baju mah baju lain jelas lain baju itu sifat selebihna disebutna ngan ceuk rekenan wong ku da hakikatna mah sifat jelas teh naon teh baju teh dalam mun disebut jelasna mana nu aya naon baju
Kitu teh. Matak wujud mah kaasupna naon? Amrun tibar. Hanya sebatas perkiraan hungkul, anggapan hungkul. Anggapan hungkul ngan pedah akal sok ngarekan menilai bahwa sifat nus jelas eta teh anggapan hungkul dianggap-anggap selebihna tina suatu dat. Hadza ari ieu kaol ma eta perkara haqqaqahu anu nganyatakeun kana itu mah saha al ulama para ulama min qaulil asy'ari tina pendapatna Asy'ari Imam Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wa daliluhu ari dalil wujud eta qauluhu ta'ala dawuhan Allah taala. Lapad la ilaha illa ana. Dalil wujud teh la ilaha illa ana. Wa dan sareng nyakitu deui dalil wujud. Lapad laulam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan maka nasyai'un minal khalqi. Tadi sami dalil wujud. Laulam yakun lamun teu aya Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng mahlur Allah. Maujudan eta anu wujud lamun teu bukti bahwa Allah teh wujud. Lamun dinyatakan bahwa Allah itu tidak ada, maka moal aya naon syai'un hiji perkara, hiji acan minal khalqi ti sakabeh makhluk. Eta dalil aklina, eta dalil aklina, dalil naklina la ilaha illa ana. Dalil aklina laulam yakun subhanahu wa ta'ala maka nasyai'un minal khalqi. Dua, wal kidamu sareng sifat kidam. Huwa ari kidam eta adamul awwaliyati teu aya mimitina liwujudihi ta'ala pikeun wujudna Allah ta'ala. Palam yahluk maka teu nyiptakeun Allah nafsahu kana dat Allah. Allah tidak menyiptakan diri sendiri. Wala khalaqa sareng teu nyiptakeun hu ka Gusti Allah saha gairuhu lian Allah. Jadi Allah teu nyiptakeun dirina pribadi sareng henteu diciptakeun ku batur. Aya we teu aya mimitina. Qala ngadawu sallallahu taala Allah taala kana lapad lam yalid wa lam yulad. Allah teu ngalahirkeun sareng teu dilahirkeun. Tilu wal baqa'u sareng sifat baqa huwa ari al baqa eta adamul inqidai henteu aya akhirna liwujudihi ta'ala pikeun wujudna Allah ta'ala. Qala ngadawu sallallahu ta'ala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Opat wal mukhalafatu lil hawaditsi sareng sifat al mukhalafatu lil hawaditsi. Huwa ari al mukhalafatu lil hawadits eta adamu mumatsalati syai'in teu aya titik persamaanana hiji perkara minal hawaditsi ti pirang-pirang makhluk. Sama sekali makhluk ti antara sakabehna pirang-pirang makhluk teu aya titik persamaan lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Palaesa maka henteu aya Allah lahman eta daging. Allah teu ngamilik daging. Wala azaman sareng henteu aya tulang. Allah henteu tulang, teu aya tulang ka Gusti Allah mah.
wala tawilan sareng teu aya jangkung, wala qasiron sareng teu aya pendek. Itu sifat nu aya di makhluk wungkul. Wala mutawassiton sareng teu aya meujeuhna, teu aya kecap Allah mah meujeuhna. Allah mah jangkung, Allah mah pendek, buleun, ejo pas sagi 4, sagi 5, penyon, garihal, lesang, kasar, eueuh. Bahwa makari Allah Ta'ala zatun eta zat laesa anu teu aya piha eta tetep dina itu zatun naon syai'un saeutik oge min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat pirang-pirang makhluk. Janten Allah madat anu dina dat Allah saeutik oge teu aya sifat-sifat anu keuna eta sifat ka makhluk di Allah teu aya. Sama sekali teu aya titik persamaan saeutik-eutik acan. Wa kullu ma ari sakabeh perkara hutiro anu dibayang-bayang itu mak bibalika ku hate anjeun tah ketika hate maneh berimajinasi nu teu pararugu hate mah berimajinasina ari tu ka dieu luas ngabayangkeun naon wae oge ku hate mah bisa. Sakabeh perkara anu dikaretegkeun nu dibayangkeun anu terbesit dina hate min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat pirang-pirang makhluk eta la tasduk teu bisa menuju. Itu emak anna fillahi kana sanyana eta tetep di Gusti Allah syai'an aya hiji perkara mil zalika tina itu kullu makhutira bibalika. Jadi sakabeh perkara nu kabayang-bayang ku hate nu sing torojol dina hate sama sekali eta perkara teu pisan-pisan aya di saha di Gusti Allah. Ditekadkeun naon rupa perkara nu tumiba dina hate eta teh makhluk kabeh oge diciptakeun ku Allah. Ulah boga anggapan Allah teh kitu meureun ceuk hate teh bari aya kabayang kumaha-kumaha lain tekadkeun eta teh makhluk. Walaisa sareng teu aya lahu eta tetep ka Allah naon makanun tempat aslan sama sekali. Palaesa maka teu aya Allah dakhilan eta anu asup pi dunya dina jero dunya wala kharijan sareng henteu anu kaluar an hatina itu dunya. Ulah boga anggapan bahwa Allah kakurung ku alam dunia atanapi Allah aya di luar semesta alam dunia. Ai kitu mah sarua-rua keneh Allah kakurung ku naon? Ku tempat, ku makan. Ngan pedah lain di mana? Lain di alam dunia bakal kitu engkeunana. Sama sekali la dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Qala ngadau sallallahu taala Allah taala walam yakul lahu kufuwan ahad. Teu aya hiji perkara oge anu nyamian ka Gusti Allah. Wa qala ngadau sallallahu taala Allah taala kana lapad laisa kamitslihi syai'un. Qauluhu ari dauhan kinazim lapad bil itlaq dina satar kadua maknana ae min ghairi takidin eta tegesna kalawan tanpa kaid bibadil wujuhi kalawan sawarehna pirang-pirang jalan bimakna annahu kalawan maksud sanyana Allah taala mukhalifun eta anu ngabedaan lil khalqi ka sakabeh makhluk pi jami'il wujuh dina sakabeh jalan. Jadi eueuh jalan saeutik oge jang nyarupa-nyarupakeun Allah ka makhlukna eueuh. Rek tina jihad kumaha wae oge.
mutlak. Palaesa maka henteu Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah. Mukhalifan eta ngabedaan lil khalqi ka makhluk pi wajhin dina hiji jalan wa mumasilan sareng nyarupaan pi wajhin akhara dina jalan anu sejen. Allah teh teu sarua jeung makhluk tina segi anu, tapi lamun ditinjau tina sisi yang lain itu ada persamaannya tah teu kitu Allah. Rek tina jalan kumaha wae, rek ditingali tina sisi mana wae, Allah mah teu aya titik persamaan mutlak. Tanazaha maha bersih sa Allah al-zalika tina itu mumasilan. Tina itu anu kabeh. 5 wal qiyamu bin nafsi sareng sifat al qiyamu bin nafsi. Huwa ari al qiyamu bin nafsi eta al istighna'u sugihna Allah an dzatin tina dat yakumu anu menggon Allah biha dina itu dat kakiamil arodi sapertos ngancikna sifat anyar bisa iri zawati dina sakarina pirang-pirang dat. Allah al-qiyamu bin nafsi teu butuh kana dat anu dianggap tempat pangancikan. Ibarat jika butuhna sifat anyar kana dat makhluk. Allah mah teu. Da lain sifat geus puguh dat. Wal istighna'u makna kadua tina al-qiyamu bin nafsi sareng sugih Allah anil mujidi ti anu nyiptakeun. Palayan sau maka henteu jadi Allah taala an gairihi tilian Allah. Jadi Allah ayana lain jadi pucung hul weh tinu sejen. Model bilatung jadi tina bangke pucung hul aya bilatung tina bangke lain kitu. Teu kitu. Kamana saasa kumaha yen tasok kaluar naon wujudul hadisi ayana makhluk anhu ta'ala ti Allah ta'ala. Li'anna wujudahu ta'ala karena sanyana ayana Allah ta'ala zatiyun eta wujud zati wujud hakiki. Numatak istilah wujud ka makhluk saur aa eta mah injeman wungkul lain hakikatna bahwa makhluk teh wujud. Geuning disebut aya urang aya teh wujud bahasa Arabna kitu mah makhluk kasipatan ku wujudna teh eta mah sifat sementara injeman wungkul. Da hakikatna nu wujud mah saha? Mung Gusti Allah. Hakikatna makhluk mah dah henteu wujud tapi naon? Eueuh hakikatna makhluk. Matak anu geus nya ma'rifatna mah makomna geus makom pana. Geus eueuh dina panona wujud makhluk nu aya mah wujud Allah. Rek kana naon wae nempona Allah ka diteunana teh. Da geus karasa hakikatna makhluk teh eueuh ka diri sorangan oge Allah nyebut teh. Lain ngaku pangeran. Lain rumah sayen hakikatna makhluk termasuk pribadi na eta jalma geus eueuh nu karasa mah nu karasa mah lain ayana urang tapi eueuh na makhluk. Tuluy saha tuh nu katingali aya teh saha? Allah. Geus teu mikiran makhluk aya atawa henteu. Pakauluhu ari dauhan kinazim lapat goni mupasirun eta ngajelaskeun li kaulihi kana dauhan kinazim lapat qaimun maknana aean nama nakiyamillahi ta'ala tegesna sanyana anu dimaksud ku qiyamillahi ta'ala jumeneng na Allah ta'ala binafsi kalawan datna Allah maksudna nama eta istighna'uhu sugih na Gusti Allah lamun rek di logatan ku logat murad eta istighna'uhu henteu butuh na Gusti Allah
an kulli ma tina sakabeh perkara siwahu nu salian Allah. Allah sama sekali teu butuh kalian Allah, teu butuh ka makhluk. Wabtiqaru kulli ma makna kadua sareng mikabutuhna sakabeh perkara siwahu nu salian Allah. Salian Allah teh berarti makhluk, butuhna nu jadi makhluk ilaihi ka Gusti Allah. Tah eta makna qiyamillahi taala binafsih teh. Teu butuh Allah ka sakabeh makhluk sareng butuhna makhluk ka Gusti Allah. Walidzalika sareng karna arah-arahna itu makna yu'abbiru nakbir kinazim anil qiyami bin nafsi tina sifat al qiyamu bin nafsi diistilahkeunana lain ku al qiyamu bin nafsi tapi bil istighna'il mutlaq ku istilah istighna'ul mutlaq. Jadi ngabahasakeun qiyamu bin nafsi teh ganti istilahna teh istighna'ul mutlaq. Kalau ngada wa Allah taala kana lapan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum surat Toha. Wa anat sareng tunduk naon al wujuhu pirang-pirang dat lil hayyi kadzat anu hirup al qayyumi anu jumeneng kalawan dat. Ay khada'at tegasna handap asor itu al wujuh. Genep wal wahdaniyatu sareng sifat wahdaniyat. Ya ari wahdaniyat eta ada muta'addudi henteu bing bilangan pizzati dina datna. Wasifati sareng dina pirang-pirang sifatna. Wal af'ali sareng dina pirang-pirang pada melanana palaesat maka henteu naon zatuhu dat Allah. Palaesa maka henteu naon zatuhu zat Allah murakkabatan eta anu disusun min ajzain tina pirang-pirang bagian walaesa sareng henteu aya fil khalqi eta tetep di sakabeh makhluk. Teu aya naon zatun hiji zat kadzatihi sapertos zat Allah taala barina maha luhur ya Allah. Li'annal khalqa karna sanyana sakabeh makhluk jismun eta jisim murakkabun anu disusun-susun walaesa sareng henteu pi rabbina eta tetep di pangeran urang sadayana naon syai'un hiji perkara mil dzalika tina itu jismun murakkabun beda ejeung perkara nu dianggap pangeran ku jalma kafir. Patung teh pangeran majar teh tapi sarua ejeung makhluk murakkab terdiri tina sababaraha jisim tina semen tina keusik bener teu tina cai tina besi corkeun we jadi we pangeran. Geunahnya gampang nyeun pangeran teh. Walaesat sareng henteu naon sifatu pirang-pirang sifat Allah muta'addidatan eta anu bing bilangan min jinsin wahidin tina jinis anu sahiji. Jadi hiji-hijian tina jinis sifat Allah khususna anu 20 umumna sakabeh sifat kasampurnaan. Kakudrataini sapertos dua kudrat aya hiji we kudratna au iradataini atawa dua iradat balahu balik ta eta tetep ka Allah kudratun ari kudrat hiji wahidatun anu sahiji aya ni kudratun ari sifat kudrat wahidatun anu sahiji yujidu anu ngawujudkeun Allah biha kalawan sabab kudrat wayudimu sareng ngeuweuhkeun Allah kalawan itu kudrat.
ilmu Allah hiji teu aya ilmu dua ilmu tilu ilmu opat teu beda jeung ilmu makhluk. Ilmu makhluk mah bercabang-cabang. Lamun sakola we tong sakola tuh supaya ka pasantren ilmu nana teh loba jeung satu sama lain aya keunggulan aya kekurangan. Aya ilmu fikih, aya ilmu nahwu, aya ilmu tauhid, aya ilmu sorof, aya ilmu bilagoh, ilmu ma'ani, ilmu bayan. Nya kabeh boga sasaranana. Ilmu nahwu kana naon? Aya khusus. Ilmu fikih kana naon sasaranana? Ilmu tauhid kana naon sasaranana? Moal bisa perkara nu disasar ku ilmu tauhid diaturna ku ilmu fikih. Perkara anu disasarna ku ilmu nahwu diaturna ku ilmu tauhid. Ngaji cara baca bahasa Arab baik dan benar ngagunakeun ilmu tauhid moal kapanggih. Jadi masing-masing aya sasaranana, aya ilmuna itu makhluk. Allah mah hiji we. Ilmu nana teh mencakup sakabehna. Kauninga ku ilmuna Allah nu eta-eta keneh. Walaesa li ahadin walaesa sareng teu aya li ahadin eta tetep pikeun hiji makhluk naon sifatun sifat kasifatihi ta'ala anu sapertos pirang-pirang sifatna Allah ta'ala. Wala mu'athiro sareng henteu napakan eta maujud. Mahu babarengan sarta Gusti Allah pipaklin dina hiji padamelan minal af'ali tina pirang-pirang padamelan. Teu aya hiji oge makhluk anu mampu mere asar kerja sasarengan sareng Gusti Allah. Bal huwa balik tari Allah al mujidu eta zat anu ngayakeun lil af'ali kana pirang-pirang padamelan. Kulliha tegesna sakabehna itu af'al. Ku Allah hungkul makhluk teu ngilu-ulu biung. Payah luku maka nyiptakeun Allah at-ta'ata kana ta'at wal masyiyata sareng kana maksiat. Wan naf'a sareng kana manfaat wad dharra sareng kana madarat. Wal gina sareng kana sugih wal faqra sareng kana fakir. Walaesat sareng henteu naon annaru seuneu eta muhriqatan anu ngaduruk. Seuneu teu ngabogaan asar kerja kana membakar. Wala sikinu sareng henteu peso qati'atan eta anu neuteug. Wala ta'amu sareng henteu katuangan musbian eta anu ngawaregkeun. Pallahu maka ari Allah huwa tegasna Allah al khaliqu eta zat anu nyiptakeun. Wahdahu bari wungkul Allah. Lakin ja'ala ngarah ka harti ku makhluk. Lakin ja'ala tatapi ngajantenkeun Allah bimuradihi kana anu dikersakeun ku Gusti Allah. Nah anu dikersakeun ku Allah rek nyieun wareg ka urang. Allah ngersakeun nyieun seger ka urang. Allah ngersakeun nyieun tutung, maka Allah ngajadikeun hadza kana ieu muradihi sababan kana sababna. Jadi Allah teu langsung nyieun wareg musabab wareg teh nya, tapi Allah berikut nyieun ejeung naonana. Jeung sababna naon laina naon eta teh pan akal urang mah naon terbatas kitu mah santeuna ku logika kaberi ka udag ngan sekalipun teu ka udag oge teu mustahil da Allah mah kawasa nyieun naon wareg teu kudu jeung daharna nyieun sagar teu kudu jeung inum nah eta mangarah ka harti ku urang. Pihada dina ieu ngaduruk waya judu sareng wenang naon Allah yujida yen tah henteu nyiptakeun Allah
al ihraqo kana tutung ma'an nari babarengan sareng seuneu langsung ya Allah ngadama tutung mangga tiasa. Tah anu keukeuh kudu ngarti wae ku akal mah moal kaudag. Sabab ketika aya tutung tapi teu dijieun eujeung seuneuna dibanyur karah tutung itu kaasupna kharikun lil adat. Perkara nu kaluar tina kabiasaan ari kharikun lil adat latu qasubil ukul teu bisa diukur kunaon ku akal hese. Qala ngadawu sallallahu taala Allah taala kana ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wal hayatu sifatun tusahhihul lidzat wallahu a'lam. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna